Alhamdulillah mendapat selamat pokoknya mah laguna terus ditonton wah suram pokoknya namanya mudah-mudahan bahan katampi sing janten ibadah orang sadayana nya itu ibadah ngahiburnya jadi nayangkeun klub teh sarua jeung ngahibur masih bersama dengan Neng Sopi disarankan ku Neng Sopi nya sok teruskan Neng Sopi. Oke Neng Sopi pertanyaan tadi nu jantan perasaan kumaha sareng sareng abah alhamdulillah dikawit tepang sareng abah walaupun rada gempeur kumargi abah sapertos preman gitu nya preman eta gaya Hello Kitty auje sejauh itu alhamdulillah bajan utamina tiasa tepang sareng abah tiasa kenal sareng abah ayeuna tiasa janten incunya tos incu alhamdulillah tos sapertos abahnya lirat diadopsinya nya we da kucing ngancana pernama lagi Neng Sop alhamdulillah berpisan pengalaman anu entos naon namina teh tos dipasihan tos dipasihan ku abah suka dukana seperti kumata suka dukana panginten ya sukana sering jalan-jalan sareng abah teh emang jalan-jalan nyanyi teh sambil jalan-jalan ngajak paring wae nya darat neng nu terang Bandung jangan terang Bandung kaki batu kemana paling kepik diajak ku abah paling Kapolsek Banjaran oh lain neng pas di jalan pas di canak jalan-jalan tapi ka Punclut ka Garut ya nu jauh mah misal Jogja Punclut mah sajam gitu nah Bandung mah sajam oke ya terus oge lain di candak jalan-jalan ku abah di candak oge dikenalkeun ka rekan-rekan para seniman seniwati ku abah janten tiasa terang tiasa kenal sareng auje tiasa kenal oge sareng anu sanesna alhamdulillah bersyukur tiasa kenal sareng abah jadi pangjauhna teh pari-pari Punclut kenapa diajak ka Punclut ada pas kebenaran ka Punclut yang poek benernya itu ada dorang mang cenah kieu aja urang jalan-jalan ka Punclut tinggal di Bandung di luar teh daunna naon oke jadi memang gitunya pengalaman sareng Abah Agus luar biasa jadi perdana wali sadayana Uja Prabu sareng keluarga besar Jamparing itu mobil khusus Abah Agus ya nya memang oke lah Neng Sopi tapi memang ayeuna usia seberapa tahun? 17 abi hilap deh 17 tahun 17 tahun ngancam buka KTP tasan gaduh KTP pangandabalkeun atuh seueur wargi-wargi nu nyangki Neng Sopi teh 15 tahun loh naik-naik kena cek jadi memang iya wargi-wargi Neng Sopi teh anu naon namanya teh ternyata masih kena imut gitu nya luar biasa Neng Sopi satu acana Uje sama Abah Agus juga ya terima kasih sudah mau diwawancara sama kita di sini ya alhamdulillah gitu ya walaupun Neng Sopi nggak kebagian air minum nggak apa-apa ya nggak apa-apa ini juga kalau mau sergot aja kalau kita mah apa nggak usah ya bintang tamu mah bawa sendiri kan tapi kan mang hari Jamparing mah salarasna mah tujuan mah hayang naikin gitu kan naikkan seperti Neng Sopi pendatang baru beliau di ngajak ku Jamparing di hayang naikin lah gitu tujuan Jamparing mah sebenarnya mah berarti memang salah satu artis yang memang stabil akhirnya Neng Sopi ya udah mulai ini ya alhamdulillah tinggal di sabaraha momen Neng Sopi Abah gitunya udah maksudnya tos tampil event gitunya alhamdulillahnya ayeuna berarti pengalaman ayeuna mah wanter kemarin ningali wah ada Uja Prabu ge kawon Mbak ningali wanter teh wah iya jadi kan beda udah dewasa ya udah dewasa nah ayeuna urang tantang Neng Sopi Mbak kumaha cenah masihkeun lagu ka wargi-wargi sadaya dina segmen kadua sok Neng Sopi jadi host. Oke wargi-wargi Sunda Musik Jamparing betul urang sakseni wae aya klip anu salajengna anu bade di tayangkeun
Dulu jeung mantan Masih di program? Sudah sudah mesti ngajak baring jalan mapai baringnya hari ini. Mangga. Wow.